Malam-malam meskipun capek pulang dari pasar, nih si Mama lagi masak. Masak apa, Mah? Pakis. Pakai romeh. Waduh, iya romeh nakot seueur. Ye, tingali. Mana pakisna? Tah. Iya pakisna, guys, tuh. 2:1. Balas resep romeh tingali. Romeh nakot seueur teh romeh, guys. Tah iya pakisna 3 beungkeut, romehna 4 nu karecil. Tuh nu masakna si Mami. Naon ieu bumbuna? Cabe, bawang putih, bawang merah, terasi. Uya pecin meureun nya. Dah pasti. Wow, mantap. Makan malam ya jam 9:05. Tuh. Masak ayeuna buat bekal besok jualan keliling seharian dari pagi jam 7 OTW, pulang jam 6 maghrib. Tah teh ayeuna masakna da isuk mah teu kaburu dari weuh ti jam 3 geus uprak-upraknya. Tuh, jadi ayeuna masakna isuk tinggal ngahaneutkeun. Tuh. Pakis ala ala naon? Ala rombeh. Anjir. Oseng pakis di romehan. Romeh teh kecombrang teh. Makan malam. Siap makan malam. Nah, sangguna geus nungguan ya. Tuh. Wow, ini ngeunah meni harum. Wow. Iya. Buat menikah senggol euy. Naon itu meni hejo-hejo kieu, pakis hejo polet bodas. Ieu bajuna hejo polet bodas deh. Lain pakis mah ieu teh. Eta tai. Lila ngobrol teh mikir heula tuh. Ieu tai cenah ada bajuna oren tuh. Aya si kakak keur nungguan hayang meureun. Tuh, guys. Bye. Lanjut makan. Selamat malam. Bye.